Cana Suta nuju ngahulang ngaraga meneng ngolohok kemangkadu wonirang hangandika enas Gusti nu agung kumaha kula rumaos kana kasalahan kaula ya Allah laras tiba heula nepi ka ayeuna sagenajan ngecetuk dawu ke pasti kaula teh loba kasalahan tangtos kulan sanajan wujud monyet ke daya hate mah kaula teh manusia tadina dai pangeran mamunteun ka makhlukna teh teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi kumantung kana kebersihan hatena pangeran Gusti nu agung iraha kaula baka pinangi jeung poe akhir geus bosen kaula hirup di dunya astagfirullahaladzim cariyosan teh aral deui aing lamun kitu mah nya teu marima kana kadar sedengkeun cenah cek sakaom mah lamun anjeun teu tarima kana kadar hadek jeung kos pastina ti pangeran jigra ngembing gerandangan pangeran salian ti kami laras aduh inget deui ka si Dasamuka aing gebeg deui anu dipika paur eta arwah Dasamuka nganci ka hiji pamimpin anu eta pamimpin teh gede pangaruh di negarana laras lamun pamimpin geus kaentreupan sifatna rahwana sifatna Dasamuka hancur eta negara bahaya negara lamun dipimpin kudu model si Dasamuka laras tangtos baheula wae si Dasamuka maling awewe urusan pribadi nepi ka ancur-ancuran si Dasamuka jeung rakyatna hancur negara hancur dulurna negarana dempak di mana Dasamuka sanajan lompat ka langit ping pitu ge ku aing dibeurik sia sabab anjeun sabab kaula geus janji nyata pikeun nyekelan ngajaga arwah Dasamuka lirbet iya inggih barang Hanuman perban Cana Suta nuju ngahulang ngaraga meneng melohok mangkadu inggih aya nu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes ieu teh Raden Gatotkaca anu nuju ngilik-ngilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang nuju linglung ka pidangdung ieu Gatotkaca ujug-ujug aya di dieu di alas ti prasara nuju kakalayangan di awang-awang maklum Gatotkaca ngagem sabta pangrung inggih ningali kahanap aya makhluk bodas atau aneh ya Gatotkaca ningali aya makhluk nyata ieu mangrupakeun monyet bodas Gatotkaca maksad depangan ieu makhluk waspada nerakaton waspada nerakaton pada tumarangan nampung pada tumarangan nampung waspada nerakaton pada tumarangan sumuruk di Megaweru
pidang dungilik-gilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayap Laras. Lan. kari-kari mangi keanehan di handap aya makhluk bodas buluan gede naon eta makhluk teh Kaleci panginten ulah. penasaran hayang nyaho disampeurkeun ku aing makhluk naon teh kaget dan merah aningali tetot kaget dan merah ningali hingkang samya padang ngalaga kiam hingkang samya ngalaga naik samelok kurang ajar sa makhluk nahaon kurang ajar maka datang tanpa bemakramat di luhur kahanap datang kai ha makhluk naon sia kurang ajar kurang goblok kumaha lamun aing boga penyakit lemah syahwat lemah jantung coplok dia jantung aing sia kurang ajar makhluk naon sia ush di makhluk tengah gerem turunan bang barak betul deh Segala mah kapal jet ieu mah yeuh. makhluk naon sia lamun dipercaya kaulah jelema biasa ha kaulah jelema biasa tuh komo jelema mah ari jelema teh makhluk anu berbudi jelema teh anu ngabogaan tata krama sopan santun nah saya harap datang ke harapan aing saya teh nepi ka kieu coplok ke jantung aing nepi ka reuwas ya hampura ari sugan teh anjeun teh ieu teh monyetnya oh bener naon kitu sugan teh ti luhur mah bodas sugan teh kelenci gibas si goblok bisa kelenci aing goblok kabina-bina teuing sing horeng geuning anjeun teh monyet monyet aing teh hebat anjeun monyet luar biasa sugan teh lain monyet samanea anjeun teh lain samanea aing mah monyet teh belguk lain sa monyet-monyet na awak monyet sote tapi hate mah jelema aing Manusia. Hate. yang bisa ngomong di monyet teh tong borong ngomong nganyuk becus aing mah Heh? Awak aing monyet mah tapi hate mah manusia salajeng aja hampura monyet sakali deui kaulah hampura sugan teh lain monyet samanea monyet 75 manea aing mah sia kurang ajar sah anjeun lamun dipercaya ngaran kaulah Gatot Kasa saha Gatot Kasa Gatot Kasa di mana di mana kaulah teh ti nagara Amarta hah Edas. di mana naon sih teh ke di mana teh di Amarta aduh Amarta di Melajang Tengah kaulah teh ti nagara Amarta ke di Amartanya ini anak saha anjeun lamun dipercaya kaulah teh putra Kangjeng Rama Bima wait saha naon sih teh stres naon monyet stres gitu yo Benang sarang. anak saha Kangjeng Rama Bima tobat Benang sarang. ieu teh anak Bima ini aduh Gusti nu agung incu aing kasepet rek ngarontok sia kainya aduh Gusti nu agung lain rek karontok kasep ieu eyang kasep eyang eyang nanahaun teru masa aing gablog eyang monyet teu nyahoun mun tuh apa lu mun ieu budak teh ieu teh eyang eyang nanahaun
ai salira laras teh putra Nabi mah tinggi dupi salira uninga kana kisah Mahabharata Ramayana naon kisah Ramayana apa seetik Sanaos sakedik oge panginten salira uninga dina zaman Ramayana teh cenah aya pahlawan anu gagah cek batur ieu mah. maksudna Aya pahlawan monyet bodas nyaeta ngaranna teh ieu teh eyang kasep. ieu teh eyang Hanuman eyang tobat eyang aduh eyang aduh Gusti eyang Waduh kasep katot kaca incu eyang. aduh eyang idola salira teh idola kaula Ujaan di kamar kaula teh poster eyang seueur eyang bagja eyang poster bagja poster eyang jeung ST12 punten waya dalam Gatot Kaca eyang parantos saplak hapunten eyang Teu naon kasep incu eyang an katot kaca. Bagja kasep. isin eyang hapunten eyang Ongko teu boga eyang monyet. oh eyang isin eyang aduh Gusti doaku bagja eyang lamun aya foto dipoto eyang yeuh bagja eyang idola kaula salira teh Bagja kasep katot kaca kumaha tuang Ramadamang. aya hiban Nuhun. Kumaha dulur-dulur Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa. aya hiban Bagja kasep. eyang bagja dipekas seungit ke eyang tabulu Da minang di angin atuh. Ya. Make parfum ongko. sangelisah naon eyang dipekas seungit kieu Ngange minyak rem eyang mah. Gitu. bagja eyang bagja Ke ari anjeun teh keur naon di dieu teh? nya meuni lan Ari anjeun teh keur naon di dieu? yeta kaula teh nuju linglung ka pidanggung eyang kaula teh tepuguh jeung paribasana nuturkeun inung suku kaula Keur linglung. di malan Bu. Eyang sarua keur linglung kasep. eyang nuju linglung Bener, Bu. Teu sangka panglih teh jeung jelema nu linglung deui aing. Bu, ai salira linglung kunaon? ari kaula melinglungna teh eyang tepuguh-puguh kaula teh juga aya di dieu we teu apa pangbalikan dugi ka mana kaula teh dugi eyang Ari eyang mah aya alasanana eyang kakalanangan ka dieu teh. alasanna naon Eyang teh keur ngudag buronan. gur milarian Buronan Nasarudin sanes. sanes buronan naon Uninga panginten dina kisah Ramayana yen eyang teh ngajaga hiji cupu anu jerona teh nyaeta Sukma Akmana Rahwana Sukma Akmana Dasamuka. tinggi Tah eyang teh sasasi anu kapengker eta Sukma Akmana Dasamuka teh ngencar tina cupu. hebat hebatnya pula hebat kumaha Hebat mah hebat kan beleguk teh sia samuka teh. tiasa muka kitu kumaha Nyeta teuing eyang teh teu ngarti. Eyang teh sabot keur kiih, da teh dibawa kiih ku eyang teh diteuneun ku eyang teh pas katingali eta cupu teh geus muka. Geus molongo. kabuli klak ke iya kalaresan aya eyang aya taroskeun kaula teh Ngeunaan sejarah Ramayana maksudna apan kawentar Dasamuka teh kagungan ajian rawar rontek sareng Pancasona nya yen eta ilmu teh tiasa paeh tapi geuning Dasamuka tiasa paeh kangaranan makhluk mah kena ku apes atuh. Kena ku apes. ge cik yang kumaha caritana ieu mah Dasamuka paeh teh kumaha Hayang apa caritana? di malan Atuh eyang kudu nyaritakeun lalakon Ramayana meureun. nya Atuh meureun boga hajat walipat merena. nya pasti atuh sawios itu mah ieu mah khusus kanggo kaula sanes kanu gangguan maksad ieu mah kanggo kaula we kaula teu apa kumaha
dasa muka teh maut mah. Yang terang. Oh nyai hayang apa maksud? Ya masih ketawa nya. Nya, Kieu caritana. kumaha? Nyukruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Ieu kasep. Caritana mah dina mangsa si Dasamuka. Dulurna ancur barayana beak pamilina leungit dina mangsa perang sareng si Rama. Pantosan nyata ku pasukan Kiskena anu dipingpi langsung ku Prabu paman kaula. Paman Sugriwa. Nya. Sadayana dulurna teh beak. Prahasta patihna geus paeh. Kumbakarna geus gugur. Sarpakinaka pun kitu deui. Indrajit anakna geus paralaeh kabeh. Tinggal si Dasamuka anu majeng ka medan Danalaga. Lanjut. Si Dasamuka susumar ka si Rama. Nyata si Dasamuka teu hayang gelut jeung sasaha, hayang langsung jeung si Rama. Lajeng. Ieu satu ilama. Urang belah ditu geura. Hai Rama, Rama jeung si Laksmana, aing teh hayang gelut jeung si Sugriwa, aing teh hayang gelut jeung si Anoman, aing hayang gelut langsung jeung si Rama. Ya. Bangsat Rama Sinta keur kakandungan 3 bulan goblok sia ku aing. Sinta keur nyiram hayang hulu sia Rama. Aing teh hayang gelut jeung sasaha. Aing teh hayang gelut jeung si Anoman monyet bleguk. Aing teh hayang gelut jeung si Sugriwa kolot monyet kolot. Aing hayang langsung gelut jeung sia si Rama. Silama Anoman sawiya surang ku kaula we silama. bejakeun Anoman ka sadaya pasukan Kiskena. Kaparawanara Ulah aya nu majeng hiji oge keun sirahwana bagian kaula. Bobare ku salira. laras Sae bang. Para pasukan Kiskena. Are hiji oge ulah aya nu majeng ka medan Danalaga. Si Rama bakal maju ka medan Danalaga. Hidup si Rama hidup. Raja Sangsara tes goblok. Manya goblok kayak raja pelaya-pelaya ieu. Ha? Kecap sabadung sakali saya ngelawan aing. Ha? Sinta keur kakandungan 7 bulan ku aing ku raja.
Rahwana aing kaula rek mere kasempetan ka anjeun anu pamungkas naon maksudna kaula rek mere kasempetan ka anjeun anu pamungkas lamun anjeun ayeuna mentang ngahampura ka kaula oge bari masrahkeun Dewi Sinta ka kaula anjeun bakal dihampura dosa ku kaula bah bangsat goblok ngahina sia ka aing aing raja gagah Rahwana raja gagah ha tong borosia dewa loba nu serap ku aing nya ngapremeh sia ka aing bangsat bah sakali deui Rahwana kaula rek mere kasempetan ka anjeun muga ieu kasempetan dipake ku anjeun Rahwana lamun anjeun ayeuna mere nyogrokeun Dewi Sinta bari jeung Sumolono mentang hampura ka kaula rek dihampura ku kaula Rahwana sakali deui Yah Rama keur aing teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan aing mumul apruk-aprukan aing kudu Sumolono ka sia raja sangsara raja tegabeng nagara ku anyar ha Sinta sia keur nyiram ayeuna Sinta hayang hulu sia hayang gule hulu sia sakali deui rek dibikeun moal teh Sinta teu sudi bener bener hutang pati parapati hutang udang paudang dinu lega maju iya iya disabaran teu beunang disabaran sia Rahwana dibere kasempetan teu dipake geus nista maja utama anjeun lamun kitu carana anjeun bakal nying harepan senjata kaula awas sia Rahwana sakti jeung henteuna anjeun dina waktu bungan anjeun geus teu dibere kasempetan deui bongan anjeun nu ngamimitian
hutang pati balapati hutang urang beurang. Mana si raja gagah teh kurang ajar jeung aing bangsat. Pinas stiker sayang domempar. Ieu panas si Rama lempeng pisan kana ti korona ieu Rahwana. Aples. Dugi kakaluarkeun getih mungsrat tina ti korona ieu Rahwana. Ngajeng Kang Rahwana jadi babatang masing pati temekaning perlaya. Surak hambal-hambalan pahlawan nara Gunung Swela ingin kayaan wireh Rahwana masing pati temekaning perlaya. Oh ya. Hayang pamajikan batur teh kieu patut kene kadijayaan teh nepi ka mana si Rahwana. Nanging anu tadina recok anu tadina muji-muji si Rama recok para wanara lirga angkat tincak simpeng. Aya wae anu ngihan maneh kurewas ningali Rahwana anu parantos mati tiasa jangira tangi hirup deui bari sasalah katakan seuri sadayana rewas kaget ningali kajadian Batara Rama dugi ka ngejat rewas kayanana ya nu kieu patut rek modalan aing goblok labok sia ya boro panas ya dewa nu mampu kaing Rama hutang pati balapati hutang urang bae bilang maju si Rama modal rawa rontek jeung Pancasila laras hedan si Rahwana. Waduh, bahasarana. Batara Rama emut kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina makasanana. Emut Batara Rama nyata kana genggamanana pusaka Gwawijaya. Anu bakal nuntaskeun kabiadaban kasarakahan di muka bumi. Laras eueuh deui nu bakal ngajawab karena kadijayaan anjeun Rahwana iwati senjata kaula Gwawijaya. Gwawijaya keluar Gwawijaya. Gwawijaya nu bakal nyarita anjeun Rahwana utang pati bayar pati hutang birang bakal dibayar wirang. Tingali ieu Gwawijaya. Rama kerajaan raja pelaya-pelaya banci Pinas stiker sayang dumempar. iya
Ieu panah Gawijaya lempeng pisan kana jajantungna ieu Rahwana. Rahwana henteu mati nanging keanehan anu luar biasa. Ieu panah Gawijaya teh ngadon akaran dina salirana ieu Rahwana. Nyaliara rangsep. Dugi ka ieu Rahwana ngajerit meratan langit ngosyak meratan jagat. Teu kiat nahan ka nyeri anu luar biasa. Nyaeta amlesna. Ieu Gawijaya nyaliara dina awakna Rahwana. Ya kunaon awak aida. Naon nu nyaliara awak aida. Sangka sirama tukang teluh goblok. Batara Rama ngaluarkeun de pusaka Kiai Dangu. Anu ieu pusaka Kiai Dangu teh tiasa ngabeberik bari ngejebredan lir heulang. Oge ngaluarkeun sora-sora anu parantos maot dul di antarana dulur-dulur Rahwana. Rahasta Kombakarna Sarpakinaka Indrajit. Kaluar tina sora-sora na ieu panah. Naon ieu panah ngadon dia dong. Naon? Lo ieu mah lo. Yo urang balik geus waktuna lo. Tobat. Aya jurig. Kakang Prabu ieu adi Kumbakarna Kang. Yo urang mulang. Kang ieu kaula Sarpakinaka. Ramadewaji kaula Indrajit. Urang mulang Ramadewaji. Tobat. Tuturkeun sida samuka. Maksana Tuturkeun di mana aya kesempatan pake ku anjeun. sae mah ayo. Dibeberik nyata koye panah Kiai Dangu. Bari jeung teu puguh rarasaan bari jeung nyaliara dina awakna nyata pusaka Gawijaya. Laras. Halawi diteleuman ka sagara diatroman. Kamamana diberik koye panah Kiai Dangu. Anu akhirna ieu Rahwana nyukruk-nyukruk walungan. Anu mana ieu walungan teh dua sisina teh aya gunung. Anu kasebat Gunung Sonara-Sonari. Numutkeun versi anu sanes. Ieu Gunung Sonara-Sonari teh penjelmaan nyata ti dua mastakana putrana Rahwana anu namina Karnada Karnadi. Anu kapungkur ditek-tek ku ieu Rahwana. Peda Sinta kersa dipigarwa ku ieu Rahwana nanging kedah di mas kawinan. Kumastaka Batara Rama sareng Laksmana. Kumargi teh tiasa atuh kapaksa ku telenges-telengesna ieu Rahwana ku biadab-biadabna Rahwana. Neuk-teuk mastaka putrana anu kemar namina Karnada Karnadi. Disihir jadi pamenteuna Rama sareng pamente Laksmana. Nanging kumargi Dewi Sinta waspada permana tinggal. Apalin mana nu asli mana nu palsu ditolak mentah-mentah. Atuh mastaka dua mastaka Karnada Karnadi dibalangkeun
tumimba lemah lami-lami ngawujud dua gunung katalah gunung sonara-sonar ieu nya. Panah goblok aing kaleuwe di Teleman ka sagara dibeurik ka gunung dituturkeun aing ka beneran aya susukan rek nyumput aing di dieu panah goblok kurang ajar kumaha. Rahwana nyumput tuh ieu dua gunung antara gunung Sonara jeung Sonare. Ieu ge. Lah mana si Dasamuka teh nya? Ledeg-ledeg dah ka belah dieu nya. Aya kan pae di dieu. Dah. Eta gunung. Eta aya. Pangis ya. Ieu kasempatan aing. Lajeng Hanoman Perbancana Suta ngawatek Aji Triwikrama ngaagengan salirana nyaeta maksud ieu dua gunung diseredkeun rek digenceti Rahwana dening gunung Sonara-sonari. Iya. Apal kidul kaler kulon wetan luhur jeung hanap ieu di mana kula keun eueuh batureunana hardang eueuh kipaseunana tiris eueuh pisimuteunana kasaha kula nyamuntang kasaha kula minta tulung ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa jadi arwah marakayangan pangeran balikeun deui kula ka dunya balikeun deui kula ka dunya lamun di dunya kaula rek babalik pikir pangeran lebara harta kakayaan anu ditinggalkeun kadudukan raja kaula lebar temen pangeran kula jadi arwah marakayangan Sinta birahi megatkeun pati duriat megatkeun nyawa Sinta Toba kubatur wa kadeuleu ku aing kadeuleu sia. Asup sia. Pancen si Rama, pancen para dewa supaya anjeun ditawan bisi marakayangan. Asup. ampun Anoman Asup sia. Ampun asup. Wah. Pancen kula pikeun ngajaga ye cupu ditampi para dewa.
tumarun tumarepi awak nami turlen nuting watang pinancak suci kemar turlen nuting watang pinancak suci kemar kakayon samya merapi ngademing siang ademing lalakona mah kitu rawana paeh teh kasep jentre pangenjere mah jentre jentre mah jentre ngan capek teh dor atuh nitau nya jadi dugi kayeuna teh teh acan kapenang teu acan kapenang moal penang heuh moal kapenang. Nah, makanya nyebut jeung moal kapenak. Sanajan ka mana-mana oge salira eyang moal tiasa penak jeung nu namina arwah dasamuga. Duh. Nah, makanya jeung tiasa kaputusan kitu. Mata. Tong boro dipilarian tebih-tebih hareupeun oge teu apal. Ke maksudna kumaha? Tingali saha sabenerna kaula. Pinas ti kersah yang domam. Ini sing horeng si mana horeng rajana amoeng ya sukma akmana dasa muka parantos nyupiran nyaetak kena guhagar baner Raden Gatotkaca ayo wis goblok raja keluar sia bangsat wah sia kalapa biji cucungok teu jauh aing dengan kurajar keluar sia tina aku rogan cuai keluar sia sia reka mana dicekek cuai oh sia teh make dicekek baheula ge teh kudu kusira mah ku aing oge saeleh baheula sia eleh tapi ayeuna aing geus ngahiji jeung anu ngaranna Gatotkaca dua kekuatan antara Ahwana jeung Gatotkaca tong boros sia dewa dibabat ku aing goblok sia nganggap remeh ka aing jago baheula Gatotkaca jago ayeuna wani sia ka aing mereka mana dipepeuskeun sia silah teh ku aing waduh goblok cu aing Gusti tak ieu nepi kasieun ku aing teh kurang ajar Rahwana keluar sia jeung aing lamun bener besok lamun wani mah jantan jeung aing keluar sia lamun wani mah sia bikang jeung aing nah sia teh bikang sia jeung jantan kurang ajar sia Rahwana hutang pati pada pati hutang bener di bener sanajan geus kolot aing keur bitota mamar rek 3 poe ge aing mah mundur sia sia mah 3 poe aing mah saminggu mah sieun saminggu mah sakedeung aing mah 2 minggu wanieun 2 minggu mah sakedeung 3 minggu jeung aing sabulan sia jeung aing 2 bulan jeung aing 3 bulan 4 bulan jeung aing sataun sia 2 tahun aing wanieun jeung sia 3 tahun sawenu aing 10 tahun saabad jeung aing 2 abad jeung aing 3 abad 4 abad 5 abad rek dibikeun genep setengah tong moal itu jijikeun jawar beuli teh ge 7 abad wani lamun kaparengkeun satutup dunya jeung aing wani hah satutup dunya atuh beakeun aing goblok ngomong deui naon aing urang ajar Rahwana keluar sia tarpati balapan tentang Rafael
hutang hati bala pati hutang berang bae berang maju sia raja dipasakakeun diksa kula raja diksa pangucap sakula pawon raja raja lalap nen panen jo perlo kanak-kanak tunggal anak kana kasih ti tegalana maju sia raja rapana ayo Mana syawani saabad 5 menit ya henteu. ripuh goblok Rating kudu Udah siap. ampun rawana udah ngolah rek kumaha rawana ampun rawana Sia nu ngahalangan aing ti baheula.
sia nu nganewo-newo aing ti baheula nagara aing diduru ku sia ayeuna waktuna sia dipepeskeun sia teh ku aing Ampun Rahwana minas stiker sayang Domampara. Iya. barang ieu Anoman bade digunting mastakana dening kadigjayaanna ieu Rahwana nu parantos ngahiji sareng Raden Gatotkaca. Ya Anoman tiasa ngelok atuh lepas sina ancaman mautna ieu Raden Gatotkaca. What? Ngaran si Anoman ku aing Laras. kan aing mikir pasti si Anoman terek bebeja ka si Kresna ari si Kresna teh kancikan Wisnu ari Wisnu baheula ngancikna di Sirama aing boga dendam ka si Wisnu maehan ku aing si Kresna ku aing beres maehan si Kresna jeung si Anoman mancal aing ka sawarga Maniloka diganti Otipati Jagatnata ku aing. Hei, Anoman, tunggu pembalasan aing. Goblok teh ngantos Gatotkaca. Bangkong luncat. Ayo, nu nepi ka pawur ku aing teh ieu. Kajadian ieu anu nepi ka sieun ku aing teh ieu. Aduh ampun. Kiamat alam dunya hancur dunya. Gusti Kresna hancur dunya. Yakin karena kadigjayaanana ieu anu diancikanana nyata Raden Gatotkaca. Malum sanaos Gatotkaca aya dewa nanging kasupiran ku Rahwana teu tiasa kumaha kitu kayana. Beuki yakin aing kana awak anu dicekel ku aing. Si Anoman sakitu jauh gegereneng kadenge ku aing. Bejana yakin rek ka si Kresna. Kabeneran. Dipaehan ku aing si Kresna ku aing. Si Anoman, si Kresna beres si Kresna jeung si Anoman init ka sawarga digenti ku aing kawe sawarga. Dikeun batur-batur aing rek ngondang dulur-dulur aing baheula anu masih keneh anut ka aing. Jurig giliwur setan sumana mah kelong anu newo-newo. Hei, sedanten ulah dia balat tamtama buta-buta. Bijil. Minas stiker sayang Domampara. Inggih. Duka ti mana datangna ieu Gatotkaca anu parantos diancikan ku Sukma Akmana Dasamuka. Nyaur bangsa diu ngonang bangsa Denawa. Ujug-ujug cingkar rungui tina rungkundar ratang tina reuma sedanten wala dia balad tamtama buta. Batur tingali dulungan urang hirup deui Rahwana euy. Beres loba deui proyek aing euy. Bonghar deui hayu urang tepangan nyawilujengkeun
ngaulujakeun Uing milu. Hah? Uing milu. Ayo Asih. beres aing lah. Rahwana hirup deh hidup rahwana hidup.